Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui palawargi carita ti lembur, carita lembur, ider lembur. Kaleresan simkuring ayeuna nuju lalampahan di Kelurahan Linggasari Palawargi. Mapai jalan ieu mangrupikeun jalan pintas anu terasna engke ka Pasir Putih Palawargi nyaeta tiasa ka jalan anu kaluarna ti pom bensin Nagrak Palawargi. Ayo cuang lalampahan ya. Wih, kaleresan anu hajat dia di payun Palawargi. Aduh, punten ya diri langkung ya sim kuring ya. Nah, ka dieu Palawargi terasna panginten engke mendak piade teh jalan diluhureun rel karetanya Palawargi, jembatan nu ngalangkungan rel kareta api. Tah iya perbatasan Kelurahan Linggasari panginten sareng desa Pawindan Palawargi gitu. Palawargi carita ti lembur tah ieu piade teh ya dihandapna teh jalan kareta api Palawargi merah putih merdeka. Tah ieu teh Pasir Putih kalebetna teh cenah Palawargi carita ti lembur. Jalanna alit campernik baresihnya Palawargi ya lalampahan enten ayeuna ngalangkungan jalan ieu Palawargi masih kene rimbun kota tangkalan tiis jalan ieu Palawargi carita ti lembur. Ieu teh mangrupikeun kampung raos tur adem Palawargi, kampung di kota Ciamis ya Palawargi. Tetembih saleresna mah ka puseur kota teh teh ka alun-alun teh kampung ieu teh Palawargi. Malah di payun gen aya Perum Palawargi kayak sakedap deui geura Palawargi. Ieu mangrupikeun jalan alternatif anu caket panginten Palawargi saupamina urang ti palihan wilayah desa Pawindan bade ka Kelurahan Linggasari ta jalan dieu. Ke upami tos di Linggasari mah tiasa ka Karanggedang langkungnya tiasa ka Lingkar Selatan deui kitu Palawargi carita ti lembur. Di payun urang mendak Perum ya Palawargi carita ti lembur tah ieu Perum di Pasir Putih teh ieu Palawargi. Urang teras kapalih kulon ya kapalih ditumpang enten lalampahan ieu Palawargi. Seueur pendudukna padet pali dia ya raos lah Palawargi. Adem tiis Palawargi carita ti lembur. Di payun urang bakal mendak perempatan Palawargi carita ti lembur. Anu ka kiri eta terasna uih deui kacaket bale desa Pawindan kaluarna ti jalur lingkar Palawargi. Anu ka kulon ka panyingkiran anu ka dieu ya urang mah nu ka kanan. Tah ieu Palawargi engke di payun mendak
katiluan deui aya gapura ieu palawargi. Anu ka kiri nyambungna nya kalingkar selatan deui palawargi, kalingkar deui. Anu ka kanan urang terasna ieu ka pom bensin Nagrak palawargi nya eta ka jalur provinsi ka jalan raya palawargi carita ti lembur. Tong hilap nyuhunkeun dukunganna carita ti lembur channel, di like, subscribe, sareng di share palawargi carita ti lembur supados simkuring ngadamel konten-kontenna, ngadamel video-videona langkung semangat kitu palawargi. Antos video-video anu salajengna palawargi carita ti lembur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.